Anggur rata bersihan cukup tah, dua pelakan. Mana Pak? Nah, Kita gerwakin cabut ya. Nggak panas ini. Ganggu kan. Pak bantu nama Mang. Cukup. Ini masih itu. Gagal. Ini Mang. jadi dua pelakan. Oh iya. Cuma tukang gampang ya segini. Sok, Jan, bersihannya. Sabar tadi lah. Ya Allah, panas. Yang bulan puasa deh. Gusti. Gusti. Mugia diberkati usaha-nya. Saya menaik haji Gusti ijabah. Gusti, abdi keberatan ke alam dunia pesau ibadah kan Gusti. Pengantarana ukasan semoga atas abadi berkah. Kami nganyangka rumah Gusti baiknya ya. Alhamdulillah Gusti. Tinggal pada makan saya kia mah. Aja kadang-kadang ya. Cekap lah kaange sakieu budak pada malan sakieu mah. Kemana si Mang? Oh itu mau di saung itu istirahat. Panas gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, juragan. Panasnya loh. Nuhun. Atas beres ya, sadayana. Alhamdulillah atas juragan. Mohon. Aduh. Bagja. Tujuh saung pengitu. Insyaallah hari itu. Alhamdulillah Gusti. Juragan kalau apa tuh? Mohon. Pak, tas beres Pak. Sok ngiuhan we. Putra ya. Mohon. Salim banget ya. Kersaannya putranya saroleh gitu kersa mantosan kan jadi rama. Alhamdulillah. Terus biasa nalang sageung gitu aduh. Tidak ada kapal lebat ah. Erosin ini. Mohon. Aduh, panas gini aduh. Kotor aduh mah. Wah, tuh yo saya dah disawung. Biasa panas ya bentengnya. Mohon kia mang salah namanya mang gitu ya. Panginten ieu mah abdi sada sing mujikeun ya, sada sepeda hareupeun gitu ya, payunan gitu. Sada sepeda payunan gitu abdi sada sing mujikeun ka mang gitu. Alhamdulillah panginten ayeuna ieu lahan sapraktos digarap ku si emang lah gitu. Alhamdulillah hasilnya itu sae atuh beasna panginten laos dituangna ku sim kuring atau dandan artosna biasa ada ibadah ke sim kuring. Alhamdulillah mang abdi ngaturkeun nuhun pisan ke si Mang panginten. Alhamdulillah juragan dari ka Allah mah. Habis jangan nuhunkeun teh juragan terus dipercanten. Mohon Mangge ngurusi lahan. Sawalarna abdi nuhun pisan si Mang. Kieu hapuntennya. Kayan abdi na kieu juragan. Sok nyanak kurang kali ka dieu teh bilih ka tinca gitu.
teh sawios saya perkawis eta mah tejanten tejanten emutan gitu kang akang ge da tes tiasa naralang geuning kurang kali sageng ge alhamdulillah nu nuhun terus tiasa manpasan kerjaan dan drama nih bagi pisan satu pugu tebih teh mah tuh dak jadi ada abdi lebat ada emang di luar ke bang lu mah gak kata harasem teh sawios ada hasil mah teh hasil rawas ya hasil mah berjuang nama gini alhamdulillah panginten ya mah ya berkasih mang ibadahna mah rada lekat namun komo ayeuna saum panginten ngarasan mun mangga saum panginten insyaallah tuh alhamdulillah iya juragan pangapunten ya mohon kumaha ibadah cuma tapi isin selaras nama kerja isin sok kedakeun pilih aya masalah naon sok kedakeun ulah ya isin lah akang sok we da panginten perkawis tabungan mohon Malawi atau sabaraha gitu terus cekap itu kan ongkos kan tanah suci jantan dia emangnya salami mang damel diabdi kan atau nyakiran langkung setahun lah pangitan kan salilan atas emang teh jempan 10.000 pangitan tos setahun emang teh damel di abdi teh pangitan kali ya 10.000 sadinten pangitan tos nyakiran langkung 3.600.000 alhamdulillah dah nya teu kaganggu gitu atas maya dipisahkeun gitu dan gitu. Beli nya juragan nuhun pisan sama-sama ya ini beli mang gaduh keluhan naon sok we ka juga ulah asa-asa gitu sok we nyarios biaya periode naon mohon atuh bangnya sanes kirang sono gitu badai aya ka peryogian deui ka ditu oh mohon juragan mangga abdi sakedik deui beberes nih da sakedap dege adan lohor atau saya mah terus si saum deh ongko karunya capek panas dia ongko kalau nih beda meuleun mah da aya anjing deui lah tak iya panginten bayaran teh kan 25 nya disimpan 1.000 di abdi nya kan 15.000 deui nya mah nampi jangan atasna mohon abdi mohon atuh nya sanes kirang sono ya mohon juragan mangga bade ngulang-ngulang gitu mohon bang Kamang ya mohon yuk assalamualaikum waalaikumsalam Bud, bagaimana itu dengar? Nah, juragan tak juragan benar. Emang sajian yang tadi itu kan juragan. Abi mah tara jajan di mana we? Saya ya we nuju bumi asal mawarat tuh. Oh gitu? Alhamdulillah cekapan biasa asik nuhun Gusti jangan ibu ya Ayo. terus tamu 12 orang beberes bebersih orang ke masjid ayo jam mau bapak si akang kamana uya kieu nya teh magrib teh buka puasa semoga naon
Aya akang di mana wae atuh? Ke Wayah sawah. kieu. Mau naon eta? Di mana ya? Ke sawah. Mau anu kieu hungkul. Nah, itu. Kan boga nanaon teu lebaran. Nah, kan sakieu. Masih kana naon ieu sakieu. Nah, kan sakieu. Atuh akang ayeuna mah ada harga teh naik sembako nanaon teh. Ayeuna 15.000 cekap kana naon. Beas ge sakilo tos 17.000. Can barudak ya rajan kita buka puasa kang ge sahur ge can aya. Syukuri we. Kumaha ada hirup buruh di batur. Masa kitu kekengenganan. Ti isuk tidur dugi ka wayah kieu. Terus abi ikur basa kenaon? Cekap-cekap we artos sakitu nu penting mah aya jang kekuatan aya kanggo ibadah. Keun ari masalah akang nu penting mah Nyai jeung si Ujang bisa tua. Nya rek kumaha deui atuh? Aya di pasiana sakieu. Tarimakeun. Ya Allah. Ampun aja. Sanes nyata hati. Paling ngebagyakeun salira. Emang sakit kekuatan apa? Insya Allah. Mobil aja memberikan rezeki. Kang gara buka puasa. Pamang hati payun. Akang pamong ieu nu beberes subuh. Assalamualaikum. Salam. Di mana di Ujang? Terus ngundang mak. Domba nu sahari Ujang. Lupa itu. Sagini ngaberewean keneh. Hang atuh Ujang urang tua. Akang. Hang urang sareng tua. Nya muhun mah hati payun pamong ieu. Ratu mak. Bawa solanya. Ya. Top tuang lah. Tuang Cibarare. Ampura akang. Sing berkah kanggo akang jeung. Alhamdulillah, Gusti, tos pada saudara. Susu jangsu. Nyi sahur nyi. Yang. Uga. Mohon Kang. Sok Ujang atuh. Berarti itu tamas. Pajaman. Kene mak. Kaburu imsak bari sahur. Sok jang engal jang. Beli kabujang imsak. Buru Ujang atuh. Baturan Bapak. Angin atuh Akang. Sahur heula. Sok atos akang lah. Enggak. Jang, mam jang. Atos iraha. Atos tadi. Jang, bapak mah atos jang. Ujang atas. Beres. Gerakan itu. Beres. Nah, abi kalau baturannya. Nya mangga.
Sampurakan bohong. Akan disampaikan. Ya Allah. Aku bapak terus emam. Tapi eta emam. Jak. Munjak pamali. Bapak. Pak, 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 Ma, mau aja, si bapak kunaon? Alas, kunaon? Kang? Kang? Pak, kunaonnya? Kang, bukan? Ya Allah, aduh kudu biasanya artis ya Allah, mentenangan artis abi kumaha kemana? Allah. Kemana? Ibang san-san ya kita can ka dieu. Bisa masuk pang payungan na deh. Asa terlalu sate kan. Bobo aya naon. Anu diri anjeunna. Cinta aya naon nya Allah. Karunya. Assalamualaikum, Jeng. Waalaikumsalam. Jang, aduh. Ah, kemana sih Bapak? Biar teh, musibah. Nah, aku naon sih naon, Bapak? Nggak kecapean gitu. Jadi pingsan. Udah teh Ujang. Pas kumaha teh ada si Bapak itu. Si bapak mah di bumi istirahat. Tapi teh naon bangitan? Tenang. Kecapean teh Bapak aduh. Terus kumaha tuh dah? Punten juragan. Wios. Si bapak diganti ku abi. Di mana? Aduh, ya teh resep Ujang. Keun lah masalah pidamelin mah. Si Akang mah teh jadi emutan. Hari si Ujang pergi mah ieu we canak bayaran si Bapak dengan ayeuna. Da panginten si Bapak teh ka teh kumaha aya musibah. Kena dimaklum si Akang lah. Dia wacana kange si Bapak. Dengan Ujang kita pilih ayana naon di bumi, pilih aya nu ngantosan di bumi itu. Si Bapak dia kumaha onam. Iya wacana kieu. Kena pidamelin mah. Kange bayaran si Bapak panginten 25. Tah. Isin Anu juragan. langkung nama. Kange barobat si Bapak. Tong isin canak we canak. Nun. We canak. Punten juragan. Tersalah masih keun ya teh. Mun aku mah. Udah biasa nama gaji si bapak teh 15.000. Nah, ayeuna mah 25. Oh, mohon. Ganten kieu Jang salamanya. Paniatan pun Bapak teh, pun Bapak hidup teh nya. Saya selama 25 bayaran ti Akang teh. Mung si Bapak teh nyimpen di Akang 10.000. Mata Akang dipasikeun ka si Bapana mung 15.000. Kasih bager Jang. Mohon saya paniatan Bapak hidup teh.
nabung 10.000 di akang hayong angkat ke tanah suci sore teh yang mudah-mudahan didoakeun lah ku akang dibantusan ku doa si laksana cita-cita si bapak kan dia hidup aduh agak kieu tos biasa nalar kalau jadi ramai padahal usia saya agak hidup mah keur meujeuna ngaresep ameng lah hidup benteng sareng nu sanes tos biasa nalar bagi aja ya Tidak juragan memadai gitu nya ke si mama ke si bapak. nya saya aja aduh nya teh cing sukses ujangnya apa yang cita-cita ujang cing kacapai Wah, cedarkeun kurang ku cok maju ku keur ya. Dua teh lumayan. Ya. Naon dah? Udah dong, orang ya kergawe lah. Orang satu baik mama. Budanya, kalau baik. Yakin kalau tinggal udah punya. Wah, aku aja udah kan mantuin bapak, naik sarungnya. Bapak ayo urang ke bantuan, mantuin bapak urang. Sarung aku sapu dah. Udah dong, lain urang hoream ulin, ulin gitu. Urang teh nyangan duit ke bapak urang, karunya gede. Si ujang nak cai jang saha merenang mantuan bapak nanu kergering meni soleh budak teh Aduh, Kasep, Pusat, ini kersaan gitu, eta cai jang saha ieu teh? nyai teh, anu umi warang, Di warang ku saha? keluarga we, bari nami-nami sakedik mah. Naon nami-nami naon eta artosna di kangge naon kitu lamun ieu? Nya, cita-cita si bapak. Aduh. Naon ai kumaha ujang kumaha? Naon ieu teh kumaha maksudna teh cita-cita naon ujang teh jeung si bapak teh naon jadi cita kumaha? Nya, ieu teh Ustaz. Bade namihan ke si bapak, bade angkat ke tanah suci. Masya Allah, bangga budak soleh Ustaz, Ulan Kasep, aya artos sakit cekap kanggo berangkat ke tanah suci. cing ninggal cekap Kasep. Moya, bangga bisa cing soleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Kemana ente? Eta pasti seorang nama teh. Naon? Bade ka bumi Bang Santan nama teh loba si damel. Di aya naon-naon di bumi mah kitu sareng bade aya kapergian. Kela. Namanya salah abdi teh pernah kayak murang kalinya teh. Kurang kali teh. Iya, malahan mah katinggal ku abdi teh abdi dia tos di kebon di luhur teh. Nuhun kumaha teh. Katinggal nyanakan cai kan ember. Ku abdi ditarah ka murang kali teh. Kumaha teh? Sorry. Jang ngakutan anu saha ieu cai? Saurna teh ngajawabna teh cenah anu batur ngan diburuhan ku abdi teh ditaros deui. Terus artosna kanggo naon ieu? Kanggo naik angkat si bapak ka haji. Bunga sabudak sagede kitu cita-citana geus Kita bahagia. kadege kitu sih Dika. Oh kadidinya ngomong gitu. Atan Mang Sansana teh dama umurang kalina nyata lebar. Ngeutoskeun ramana saur nama. Tah malahan mah si Mang Sansan teh tiap bayaran teh dipotong 10.000 ditabungkeun di abdi. Inten teh. Da saurna bade naik haji teh ya kumpul. Nyata abdi teh bade proyek teh bade masihkeun ieu kanjena. Berarti artos gajian anu dikumpulkeun. Mohon. Oh, pedah Mang teh tadi beli bade diange ku anjeunna badak udah dipastiin. Laras satu laras. Nya. Mending atuh sakantenan atuh. Ayo. Da Ustaz sami bade ka itu deh. Nya ai kitu mah ngadangu teh damang urang tinggal ka itu sakantenan. Mun atuh hayu bareng sarana teh. Orang tinggal beli aya naon-naon. Ayo. Beli tukang onang. Assalamualaikum mah. Waalaikumsalam. Di mana deh ujang lihat kita? Yuk di bos Mamin Nah, sih di mana? Pakai si bos mami terus tahu. gajian si bapak. Nah, ageng-ageng ting biasanya 15.000.
Sebenarnya mama 25. Ya? Tah 10.000 di eta teh tabungkeun ti bos Mamin. Tah anu eta we sesana mah keur berobat si bapak. Nah ditabungkeun kangge naon cenah? Ditabungkeun nama saur nama hoyong naik haji. Oh, jadi selama ieu teh merenanya masih 15.000 wae teh anu 10.000 na keur nabung. Ya. Karek terang tidak mama. Pak. Pak. Pak dia sakadap. Pak dia gerak. Ya naon? Pak dia gerak. Kieu kan kamari teh selama ieu teh kan masih ada 15.000 wae. Ai sabenerna teh gaji teh sabaraha gitu teh. Masihan tiap 15.000 wae. Saurna 25.000. Aya nu 10.000 deh kumaha. Tanya naon. Mohon Bu, seharusnya mah gaji Bapak teh 25. Hampura Bapak kejujuran. Dah harus 10.000 na teh. Jangan bakal sama Bapak teh di akhirat. Pantesan atuh selama ieu teh akang teh kurang wae masihan acis teh. Ya hampura. Bapak teh jujur. Ya, punya tanya. Mohon lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, juragan. Punten ya. Ganggu. Banget. Dalam sehat. Alhamdulillah, Ustaz. Si kaset nu tadinya. Dan Iya, Mang Sansan harus nama abdi tadi terang visi ujang tujuh di Serang dari nama saurna si bapak teh jadi damang tah nu matak itu abdi teh da gaduh jabatan pilih peryogi atas anu ditabungkeun teh ya dicanakeun ku abdi teh sakantaran bari ngalongok. Aduh juragan. Padahal mah pilih mah simpen we di juragan. Beli badai diange gitu kan tadi ngadanguna tujuh teh damang Katanya abdi ka ditu teh. Kang Sansan. Tong jadi emutan kanggo akang mah ieu mah kanggo bakal akang ayeuna saangna didieukeun masalah akang katana suci mah hoyong ka itu ku abdi diproses diurus-urus aya jatah abdi kanggo akang. aduh, nuhun. Entos kan sekedar di cengcerikan eta mah anggrek ku akang sareng keluarganya jadi butuh kanggo sehari-hari geus abdi dan ridho abdi lillahi taala kanggo akang. Bos naon Kang? Aduh, kunaon? Eling Kang. Allah nama malah beda ieu teh. Nanya dia usah kamana karep wae. Hah? Akang. Buat Pak. Kan Pak. Mal. Nitip si Ujangnya. kumaha ieu teh? Bapak Malami. Ustaz, nitip Pulang. Cikiat teh. Pak. Ustaz, Pulang. jasa abi teh. Di kaburang kali abi teh Ustaz. Kang, amanah insyaallah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.